Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 107 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 107 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, detot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Teu bisa kitu Mbah Buyut, teu bisa. Eta kembang geus jadi milik hakuring, ulah dipetik Ki Buyut, Cek Rotama. Mbah Buyut keling saketi jadi mundelik sapasang panona ka Rotama. Laju muncerang deui langsung ka hudang amarahna. Ieu hak si laing madele Rotama ieu, lebok geus ieu. Ya. Cik Mbah Buyut keling saketi bari ngahiukeun pereupna kana hulu angen Rotama. Rotama teu mikeun lamun hulu angeunna ditonjok musuh. Harita gancang ngarempodkeun awakna ka tukang. Hiu plos. Panarajang Mbah Buyut keling saketi jadi ngeplos ngahakan tempat kosong. Curela celeng huut. Rotama katingali males narajang. Suku katuhuna meta arek ngajejeg kana iga burung lawan. Ngan orokaya Mbah Buyut keling saketi gentak ngagiwarkeun awakna ka katuhu micin serangan musuh. Bareng jeung kitu pigeulang suku musuh rikat ditewak, laju dibedol ka tukang ngagunakeun tanaga anu cukup rosa sarta dibebeutkeun ka tukang satakarna. Kadenge tulang suku anu ngabletrak potong dituturkeun ku ngagerona Rotama nahan ka nyeri. Hiu kilak plosat kap kulawang kabut beletrok ada. Dina kayaan Rotama ngagedebruk ka handak bari suku katuhuna potong.
ku Mbah Buyut Keling saketi gancang harita arek ditimpah deui sirahna ku pereupna anu buleud. Tur bari nyidem kakuatan anu hebat. Mun seug eta pereup keuna kana sirah Rotama, geus pasti sirahna bakal bejat. Hiu. Ngan dina kayaan keur kitu. Ngadadak harita dua jirim anu terus pancuh teu jauh ti tempatna Mbah Buyut Keling saketi. Curelat. Celeng. Tahan. Gebeg. Mbah Buyut Keling saketi ngagebeg kaget. Nalika sidik ka jalma nu anyar datang. Tetela, jalma nu anyar datang teh aya Damaraseta anu bareng jeung awewe kolot. Mbah Buyut Keling saketi jadi bisa mastikeun awewe kolot eta anu marangan Damaraseta pasti eta teh Mauti. Memang bener pamiarsa, eta teh Mauti anu bareng jeung Damaraseta. Mauti langsung kadengengeh ke seuri bari nyarita semungahina. Pasti Andika beunannya anu ngaran Mbah Buyut Keling saketi teh jago kolot tapi wani nangan ukur ngalawan ka jalma anu geus teu walakaya. Ngerakeun lain oge jago kolot atuh hari kitu tindakan mah. Ceuk Mauti atuh Mbah Buyut Keling saketi gancang mureleng ka Mauti bari pok nyarita ngandung ancaman. Bener. Dewek pisan anu nelah Mbah Buyut Keling saketi deuleu. Jeung lamun teu salah mah ilaing teh anu ngaran Mauti. Sakedeung deui Andika bakal kojor ku leungeun dewek Syauti. Bungana murid aing jadi kitu. Dikumahakeun murid dewek bet jadi kitu deuleu Uti. Mauti diancam kitu teh mungguh taya riuk-riuk sieun. Ngadon ngeh keh seuri bari nyarita. Si Damaraseta geus jadi murid dewek deuleu ayeuna mah Buyut Keling saketi. Bener teu Damaraseta? Ceuk Mauti bari ngareret ka Damaraseta. Anu direret gancang ngajawab. Mere jawaban anu tangtu we mihak ka Mauti. Sabab Damaraseta geus ampir sapinuhna jiwa jeung pikiranana aya dina pangaruhna ilmu Mauti. Bener pisan. Kuring Damaraseta muridna Mauti. Mauti pangersa sim kuring. Mauti jungjunan plus sakaligus guru kuring. Ceuk Damaraseta nyebutna oge jungjunan. Kudu dikumahakeun ari jalma kitu Damaraseta. Ceuk Mauti. Tangtos kedah ditindak dibinasakeun jalma kitu mah pangersa. Ceuk Damaraseta. Kadenge teu bieu ku Andika Buyut Keling saketi. Si Damaraseta nyarita naon? Hah? Mbah Buyut Keling saketi geus ngagegedeg amarahna sanyana mah. Tapi dirina oge teu wani gagabah ngalakukeun tindakan. Sabab ngarti Mauti teh salaku jago kolot anu lain bantrak-bantrakeun ajen pangartina. Sedengkeun Kirotan anu masih keneh keur tarung ngalawan Mbah Buyut giling-giling. Harita beuki tembong Kirotan anu terus kateter kawalahan mangsa ngimbangan kagarangan lawan. Malah runtuyan panerajang lawan aya nu terus labas teu bisa ditadah deui ku dirina. Ngahantem kan anggota badan Kirotan anu langsung ngagero panjang. Bari awakna ngabangkieung mundur ka tukang sabaraha lengkah.
untung tenepi ka terus ngajengkang rubuh oge. Corelat jeleng suku kiuk cekuk cebrot celebek des alah. Atuh Mbah Buyut keling saketi Mauti jeung Rotama pating rareret ka pelebas soran nu ngagero nahan ka nyeri meh bareng. Tingali kumaneh Buyut keling saketi batur geus ragot tarung kitu marebutkeun kembang gandapura dina mahkota. Ayeuna urang oge kudu geus ngamimitian tarung sabenerna mah deuleu pikeun marebutkeun kembang gandapura dina mahkota sarta urang ngadu nasib saha nu bakal unggul saha nu bakal untung bari balik mawa hasil mun teu eleh jajaten wayahna kudu ajal. Asa dihampas pisan teu dideuleu ku sabelah mata meureunna. Mbah Buyut keling saketi langsung ngagero handaruan bari ngacorelat luncat muka panarajang anu munggaran. Kurang ajar cucu geus ya jurig lebok sia ya Corelat jeleng wuku hiu nempo panarajang nu sakitu garangna Mauti teu cicingeun gancang mapag panarajang lawan sarta Damaraseta oge diajakan pikeun maju. Sedekeun Kirotan anu tadi ngabangkieung mundur ka tukang oge geus katembong deui mindo majuna rajang kanu jadi lawan. Atuh lumakuna tarung di eta patempatan jadi aya dua tempat antara Kirotan ngalawan Mbah Buyut giling-giling. Laju Mbah Buyut keling saketi ngalawan Mauti jeung Damaraseta. Si Giwang jeung Nyi Ebah katut jaka satria can waka wani ngalakukeun tindakan naon-naon. Masih baradami harita teh ngasak-ngasak tinimbangan teu sologoto. Kadenge Nyi Ebah nu keur cumarita. Itu tuh anu ngaran Mauti teh itu tuh jago kolot anu sarua ngabahayakeunana. Ilmu silat katut ilmu panglinglungan jiwa anu kacangkingna mungguh lain bantrak-bantrakeun. Tah ayeuna Giwang kudu kumaha pipataheun urang teh sangkan hasil ngapi milik eta kembang. Cek Nyi Ebah ka anakna sorana serak-serak garing. Leng si Giwang ngadon ngahulang sakedeung. Teu lila gancang nyarita. Kieu ye mah euy. Uing boga bong bolongan mah. Mudah-mudahan we bong bolongan uing bisa ngabuahkeun hasil. Tah bong bolongan uing teh kieu ye. Uing arek ngarogo sukma. Sukma uing arek asup ka jero guha. Uing yakin eta guha teh aya guha teh anu nepungkeun antara alam manusia jeung alam siluman. Uing arek nepungannya wisik. Geus we atuh ku Giwang petik kembang gandapura dina mahkota teh ku cara ngarogo sukma Giwang. Teu kudu nepungannya wisik sagarupa. Cek jaka satria merek kamandang. Nyi Ebah unggek tanda ngarojong kana caritan jaka satria. Bener Giwang, mending langsung we kembang gandapura dina mahkota teh petik. Kapan kudu tanpa kudu ngaliwatan Nyi Wisik sagala. Kumaha engke teh Giwang mun teu bisa balik deui. Cek Nyi Ebah salempangeun-aker mun anakna kudu asup heula ka alam siluman. Tapi si Giwang ngadon gideug bari ngawalon pondok. Teu panuju kana caritaan jaka satria katut indungna. Atuh ari kitu mah uing teh licik teh mah Kang. Mun uing metik eta kembang gandapura dina mahkota bari susulumputan licik maling teh. Uing mah hayang hasil ku cara anu jujur, ku cara adil, ku cara kapinteran we. Lain hasil ku cara kalicikan. Mun leung uing teh bisa hasil metik eta
kembang ku cara licik kumaha mun gagal atawa kaampuhanana leungit dicokot ku Nyi Wisik mah cek si Giwang. nya cobaan we heula atuh Giwang tong waka nyebut bisi gagal atawa itu ieu cobaan we heula mohon mah uing mah tetep moal ngalakukeun hal licik mah arek kitu arek kieu pokona uing hayang ngapimilik eta kembang teh pinu ku pengorbanan mah. Si Giwang beki tandas dina nyaritana. Nyi Ebah katut Jaka Satria silih teuteuk. Pamadegan si Giwang memang bener teu salah. Leuwih mentingkeun keadilan batan nguntungkeun diri sorangan. Bari narik napas panjang, Nyi Ebah kadenge cumarita deui. Giwang teu naon atuh ari hidup boga pamadegan model kitu mah emak satuju Giwang. Jaka Satria oge kadenge milu mairan ku caritaan satuju kana pamadegan si Giwang. Sami akang oge satuju ai Giwang. Bral gramian didungakeun ku akang tarekah jang Giwang sing teu nakanan. Nuhun mak akang nuhunnya ari satuju mah nuhun ayeuna uing sejam mangkat ya nuhun kana piduananya nya juk Giwang beral ka itu geramiang tapi mak engke mun aya jalma sejen komo nyaho ti kalangan jalma jahat mah nya daek teu daek tindakanana kudu dihalangan ku urang mak sebab uing oge sarua butuh ku hasil eta kembang. Nya siap Giwang. Bener Giwang, akang siap pasang badan di dieu. Geus kitu mah si Giwang terus ngaluarkeun sukma tina raga badagna. Belesat. Harita sukma si Giwang ngabelesat ngalayang. Ngalibatan ka jalma nu kerago tarung. Blus asup ka jero guha, anjog ka alam siluman. Sedengkeun kaayaan di karatona Nyi Wisik, harita teh keur tagiwur hatena sabenerna mah Nyi Wisik teh. Lantaran teu nyangka sacongo buuk kakuatan gaib anu mager sabudeureun tempat rusiah kembang gandapura dina mahkota bisa dijebol ku kakuatan manusia. Di hareupeun Nyi Wisik katempo aya siraga tandukan. Siraga tandukan datang mere laporan ka Nyi Wisik. Di luar guha pamentasan beda alam. Geus lumangsung kaributan antara manusia jeung manusia alatan perebut kembang gandapura dina mahkota. Eta anu dilaporkeun ku siraga tandukan teh. Disebutkeun ku siraga tandukan yen anu mampu ngajebol pagar gaib teh nyatana kirotan. Nyi Wisik teu wudu ngarasa kataji ku kakuatan katut ilmu manusia anu mampu ngajebol pagar gaib jieunan manehna. Hebat jarago oge manusia teh bisa ngabobol kekuatan kaula. Kula bener-bener teu nyangka sacongo buuk bakal kieu cadina. Coba andi kakerahkeun pasukan raga tandukan. Jung datang ka alam manusia sarta tindak sakabeh manusia anu memang yen kaributan jeung kariuhan di eta tempat. Nuhun. Mangga Gusti Ratu. Siraga tandukan gancang undur diri di hareupeun Nyi Wisik. Maksudna mah arek ngerahkeun pasukanana pikeun merangan manusia anu keur ribut tarung di Gunung Guntur. Luyu jeung parentah ti ratuna. Tapi ti luar karaton harita ngadadak aya saurang anu ngajaga kadaton langsung ngadeheus ka Nyi Wisik. Mere laporan yen di luar karaton aya sukma manusia nu ngahaja datang hayang nepungan Nyi Wisik. Ciri-cirina budak rumaja lalaki.
Nyi Wisik beki katempo teu tenang paromanana. Waktu ngadenge di luar karaton aya bangsa manusia teh. Nah atuh, kudu ngajaga di luar karaton teu ditindak eta manusia teh. Saha ngaranna cenah? Cek Nyi Wisik pinuh ku tanda tanya. Tekiat Nyi Ratu, eta manusia teh munggu sakti mandraguna dilawan oge ngadon pasukan anu rarubuh, susah pikeun dipapakanana. Katelahna si Giwang Nyi Ratu. Saha? Si Giwang? Kurang ajar. Raga tandukan. Tindak eta manusia anu ngaran si Giwang teh sarta tibanan hukuman anu satimpal jeung kasalahanana. Geus lancang mubus asup ka karaton kaula tanpa diundang. Cek Nyi Wisik gancang marentah karaga tandukan pikeun ngalakukeun tindakan. Si raga tandukan gancang ngalaksanakeun parentahna. Belesat jeleg-jeleg. Raga tandukan gancang ngebelesat kaluaran karaton pikeun nepungan si Giwang. Sukma si Giwang dina sikapna anu tetep tenang. Harita neuteub anteb karaga tandukan anu anyar datang bari pok nyarita. Hei jurig, uing datang ka dieu teh lain arek nyieun kaributan euy. Tapi uing arek menta ridho sarta ikhlas nanti Nyi Wisik. Uing teh butuh kembang gandapura dina mahkota pikeun ubar euy. Cek si Giwang. Raga tandukan anu memang diparentah ku Nyi Wisik kudu nindak si Giwang gancang muncereng waktu ngadenge si Giwang nyarita kitu teh. Raga tandukan diselang ku nyarita galak langsung marentah prajurit pikeun narajang ka si Giwang. Andika geus wani-wani ngembah ka alam kaula, eta sarua jeung nandonkeun nyawa kitu cara nama deuleu Giwang. Uing mah teu sieun euy, mun kudu paeh di dieu kumaneh lah. Kumanu ngarasakeun we uing mah raga tandukan. Uing mah hayang panggih jeung Nyi Wisik ngadon dihalangan kumaneh geura. Maneh bisa panggih jeung Nyi Wisik jungjunan kaula. Ngan tapi lawanan heula sakabeh pengabdi jadiana Nyi Wisik deuleu. Barudak maju cangkalak ieu manusia maju. Cek raga tandukan mere komando. Atuh para prajurit nu aya dina genggaman parentah raga tandukan teu talangke. Harita pating salebrut maju narajang ka si Giwang. Kolewang jeung pedang pating hariuk ngarahkan anggota badan si Giwang. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan di alam manusia. Tembong anu ragot tarung masih lumangsung marabutkeun kembang gandapura dina mahkota melaan ngadu jiwa. Kirotan sok sanajan bener kadeseh kulawan tapi masih tetep kuat mertahankeun diri sangkan teu nepi ka ngarandapan rubuh ku musuh. Jirim kirotan jeung Bah Buyut giling-giling. Tembong pating corelat pating kolebat ngadu kacepetan gerak ilmu silat masing-masing. Pon kitu deui di tempat sejen Mbah Buyut Keling Saketi anu nyang hareupan Ma Uti jeung Damaraseta mungguh kudu nguras tanaga jeung pangartina sabab Ma Uti lawan anu dianggap berat pikeun disanghareupanana. Tilu jirim tembong pating kolebat silih sambar. Ngan anu katingali ku Nyi Ebah jeung Jaka Satria mah iwal ti Ma Uti katut Mbah Buyut Keling Saketi anu leuwih cepet gerakanana mah batan Damaraseta. Mangsa ngalakukeun panarajang balesan anu ditarajang teh ku Mbah Buyut Keling Saketi ngan ukur Ma Uti. Sedangkeun Damaraseta mah ukur ditakis jeung dibendung ku sapasang leungeun Mbah Buyut tanpa dibalas. Sabaraha kali
da merasa eta ngabangkieun ka tukang kadorong mundur ku tanaga lawan. Plak des kaduk des talidug cerjug talidug bangkieun. Dina kayaan keur kitu ngadadak harita aya deui dua cirim pating corelat datang ka eta patempatan. Eta nu anyar datang teh dua boncel kembar nu tayalian ti Ki Bajil jeung Ki Bogel. Dua jalma anu kungsi dirubuhkeun ku Nyi Campaka di hiji tempat teh. Ki Bajil jeung Ki Bogel langsung ngadeukeutan kembang gandapura dina mahkota bari tembong pating salengir jeung nyarita. Kang Bajil, ya kembang gandapura dina mahkota teh yakin euy kuring mah bakal jadi milik urang duaan euy. Hayu akang, urang bebarengan mati eta kembang Kang. Cek Ki Bogel adina Ki Bajil. Ki Bajil ngareret ka adina bari seripok nyarita. Hayu euy Bogel, urang kompak eta kembang gandapura dina mahkota urang pati kurang duaan euy. Mengbeng batur keragot tarung begalan pati. Tapi wayahna Bogel anu kudu nahan awak akang naik kana tak-taknya. Ngarti meureun maksudna. Mangga Kang Bajil, tong hariwang. Kuring pasti kuat Kang. Harita Ki Bogel terus nangtung deukeut tangkal kembang gandapura dina mahkota. Anu cek manehana nama eta tangkal kembang teh jangkung. Kalacat Ki Bajil naik kana tak-tak Ki Bogel. Bari ti beberageg Ki Bogel harita waktu nahan awak lanceukna da berat karasana. Aduh, tong guclak-giclak teuing atuh sukuna Kang euy. Nyari tak-tak kuring ieu Kang. Aduh. Cek Ki Bogel. Irungna tembong ungas ingus pas pisan tanggah kana calana lanceukna pelebah palangka kana pisan. Hatena kutuk gendang sorangan barau pesing jeung tarangisang kambuh pisan meuni asa nyocok kana liang irungna. Cicing atuh maneh Ki Adi, cicing. Ieu akang bisi labu ieu montong moyeng. Nyeri sakitu mah jamak lah cicing. Sanajan geus dibantu naik kana tak-tak Ki Bogel oge masih keneh kurang ka tepi. Ki Bajil ajrug-ajrugan awakna ka luhur bari leungeunna ranggah newak kana gagang kembang. Tel Harita dampaleungeun Ki Bajil antel nyepengan kana gagang kembang gandapura dina mahkota arek didudut. Anu cek maranehna memang bener eta kembang gandapura dina mahkota teh moal nyalahan deui. Tapi pas pisan antal leungeunna kana dahan eta kembang, Ki Bajil ujug-ujug ngakoak bari ngabebeutkeun maneh. Aduh, blung. Buuk Ki Bajil anu gimbal ngadadak rancung ka luhur, beungeutna sepapias ngemuka ruas. Nyi Ebah jeung Jaka Satria nu satadina mah arek ngalakukeun tindakan ka eta dua jalma bogel. Harita jadi tetulus sabab kitu kajadianana. Jelema bogel lagrag nalika leungeunna antel kana dahan anu pas aya kembangan. Nyi Ebah jeung Jaka Satria antukna jadi hayang seuri waktu ningali kalakuan si Bajil. Aduh Kang, kunaon? Si Bogel gancang nyamperkeun ka lanceukna anu kerwaseun. Si Bajil gancang nembalan bari nguniang hudang, bibirna sumengir. Edan, tangkal kembang gandapura dina mahkota teh tetela ngandung kakuatan lir umpama setrum euy. Mending ngerenyad euy, nepi kana kanyut-kanyut ngerenyadna euy. Tapi nalika kayan keur kitu, no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui.
Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.